desa ngaranna Desa Cikeung. Hirup tilu sabalad anu geus lila jadi babaturan. Ngaranna Dadang, Deden, jeung Maman. Beberang maranehna dariuk di saung sabari ngobrol ngeunaan jodo. Oi, cuy. Oi. Hayang kawin euy. Sarua. Eta pisan. Jeung saha? Jeung si Maimunah we lah. Goreng. Caludi. Hirup deui. Cuy. Kumaha urang ka kota we neangan awewe? Eta pisan. Ayo atuh. Tapi urang gergeuing euy. Kebanyakan di urang. Bisa lah. Sip lah. Ayo atuh rek iraha. Isuk we. Sementara eta di hiji kampus aya 3 mahasiswi adi lanceuk nu katelah geulisna. Tapi aya oge 3 mahasiswi anu katelah alaina jeung sok dijailan ku mahasiswi nu gareulis. Hey guys, apa teh urang sebel kunaon? Itu tinggal itu kalakuan budak itu ayeuna bisa ngina ngaganggu urang. Heueuh bener. Di kamari oge badak itu bisa ngaganggu orang bener teu. Nah sih ngaganggu wae keur ngenaeun lagu ye. Oh, tadi urang ngomong tadi dengi. Heeh hehehe. Badak itu teh ngaganggu wae urang, kumaha urang jailan. Heueuh bener. Apa teh urang boga dia? Emang eta naon? Wah, coklat urang hayang euy. Urang oge hayang euy. Betul urang mulesnya. Nah, rasaan maraneh meureun. Ante urang oge sarua. Bau naon ieu? Ampura urang hitut. Hahaha. Kuat-kuat ka WC ieu mah. Nah, maraneh ka WC urang ngajaga coklat ieu. Heueuh. Yuk. Nah, hate nyangut-nyangut eung. Tungguan we hitungan ka 3. 1 2 3. Naon teu wae maneh mah da garancang teuing hitungna. Sok atuh urang hitung deui sok. 1 2 3. Betul urang mulus kieu. Rasakeun tah. Sementara eta barudak nu 3 geus nepi di kota. Ieu, kampusna di leuwih ngaranna. Teuing atuh maneh nyaho teu. Bukan euy teh urang di kampung asalna ieu teh lain di kota. Tinggal aweuna ka tulis nih. Anjing heueuh. Kamu mau pakai baju koneng? Pelem itu mah euy. Urang ka jero, sugana boga jodoh di jero. Siap. Ayo siap. Mahasiswa nya. Oh, ini. Ayo lah, pede lah. Awewe ngerilis euy behel. Gitu lu kan bisa jantung. Cuk dicinta. Irung lain irung kungkungan. Panon halik kencik keluhur. Gadono gata sapoto. Jikana lamun lempang sebelum eprok channel euy. Lina eta madang euy. Haligela itu kampungan pisan meni arah lain gitu. Suku Bulading, kampungan, baju butut,
nya caudi harideung deui ih hirup deui. Ayo orang nyanyian Ayo. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang yang membuat dan selalu sayang hati terbenggang. Aku takkan pergi menunggu Gareng panas poe. Sora butut beungeut pas-pasan naon ih. Barudak desa nu tiluan eta tuluy mikiran tilu mahasiswi tadi. Akhirna maranehna nyamperkeun mahasiswi eta sabari ngajakan kenalan. kumanya carana yang menangkeun tadi awewe. kumaha nya mun hayang menangkeun awewe tadi. Awewe tadi geus teh gelis. Goblok urang gitu. Tuh, kira kudu dipelet online mah. Hei, astagfirullahaladzim. Ulah sabarkeun ayo. Ayo. Neng, biasa kenalan. Kenalan ulahnya. Kenalan wae we. Kenalan. Abi, Deden. Deden. Mohon. Geus nalila teuing salim teh. Aya rasa beda. Oh kitu. Ieu saha ieu? Seira. Oh, Seira. Ieu. Abi Victoria A. Oh, Victoria. Mohon. Barudak desa eta tuluy ngadeketan tilu mahasiswi anu dipikahayangna nepi ka akhirna jadian. Naon? Tiga hileun. Ari ka hoyongan naon sih? Kenalan seneng Neng. Nami abi mah Victoria A. Palingan atuh siga Sheila on Seven anugerah Tuhan yang pernah aku miliki. Oh kitu. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing, bener-bener teu bisa ngejat dibeungkeun ku tali durian. Durian teu bisa digantian ku rupa, durian teu bisa dilihat ku harta, durian teu bisa diaya-aya, durian datangan teu kapaksa, penenceun hate dirituna, dikuratkeun ti marasa dirituna, dibuka dibaca kurang duaan, dijaga diksa pinungasa kahemah. Kusabab geus 3 bulan bobogohan maranehna mutuskeun adek ngalamar ka bogohna. Teu loba omong barudak desa eta datang ka imah ka bogohna.
rek nepungan bapakna. Siang om. Sama nih. Pangkeun pasta abi deden. Ieu rencangan abi maman, ieu rencangan abi deden. Siang om. Mending kalau batu yuk Pak, ayo nu bari dicarioskeun. Ayo mana? Aing nanaon mana nek dari ya? Iya om. Aing nanaon? Bade ngalamar anak om. Teu bisa. Dinaon om teu bisa. Kudu aya SM na. Naon SM teh om? Syarat melamar. Hah? SM? Syarat melamar. Hah? SM? Syarat melamar. Marane kudu merebelian ke anak-anak kurang anu endah bisa. Naon om? Berlian. Berlian. Heset om berlian mah. Oh gitu. Berarti marana teh ditolak ku urang. Tapi om, urang teh bogoh pisan ka budak om. Maneh teh bisa nuntaskeun SM eta. Om, da urang teh yang minta begaran om, kejalik di kampung. Oh, di kampung. Pantesan baju nage kana rieu. Emang orang om di kampung. Tapi arurang mung ditincek harga diri arurang ku om. Tapi om, arurang mah kur bisa boga cinta sareng kasih sayang. Ayo urang balik we. Ih, si bapak naon ka seuri. Bapak, arurang teh amok ka bapak teh. Heueuh, arurang teh nyangka nah bapak bisa kitu ka barudak. Tenang. Bapak teu amak, tapi bapak salut ka barudak eta. Maksud bapak naon? Bapak salut ke barudak eta. Teu mementingkeun harta, tapi kanyaah kamarane. Terus bapak narimakeun? Narima. Tapi naon barudak itu ingkah? Barudak eta na gurung gusuk. Terus naon nu kudu dilakukeun, Pak? Marane bisa nyusul ke kampung. Bapaknya tujuan marane. Hatur nuhun, Pak. Jig, sarusul ku marane ke kampung. Yes. Akhirna barudak awewe eta nyarusul ka kampung sabari nepikeun berita gumbira. Ngopi, diem bae. Ayang. Abang. Neng. Ayang, bade naon kan dieu? Bapak tos ngarestuan hubungan arurang. Dang. Mana kunaon euy? Urang ieu. Udang. Ayang, kunaon yang? Tugah yang. Akhirnya nikah juga. Akhirna maranehna hirup bahagia di kampung.